Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi iman di ahli khawatir alhamdulillah. Ya insyaallah beribadah para juama, para asatid wal asatidah, sahibul wilayah, sahibul qaryah, anu aya di ieu patempatan, anu aya di ieu wewengkon, anu ku pribados dipihormat, oge mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap ka aparatur pemerintah setempat, dikawit Bapak RT, Bapak RW, Ibu RT, Ibu RW, anu ku pribados dipihormat, oge mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge ka para ibu-ibu sadayana anu caket miwah anu tebihna, anu di sirna sari miwah di luar sirna sarina, anu anong miwah hormat, oge mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge teu hilap ka muratibul auqat alias pembawa acara nya sepuh pribados cek bahasa kulona tiamah MC Master of Ceremony, mudahan kahartos lamun teu kahartos wayahna ulah waka ngaleos da acarana teu acan beres komo ngaraos ngenes ngaleos ngajotos ka pribados margi kondisina panas teu kaop ari panas maka getrek saeutik oge leres nanging upami kahartos pun teu wayahna amalkeun sawaktos waktos ngarah kenging babalos ti Allah anu maha welas. Pribados teh rada leuwas dikinten teh panjang keneh acara teh biasana lamun Isra Mi'raj teh sok aya anu ngaos Al-Qur'an, sok aya nu sholawatan. Ari nembe mah pribados can ngomong acuk-acuk aja. Nya utak kita cacing cara rasul teh kabeh. Subhanallah. Margi tahun ini jadwal dikawitna. Nya dia teh gini langsung berdak ya Allah ya untung we gamis. Coba lamun ka meja sawareh disapai. Kaayaan kondisi dadakan oge bari kaayaan panas. Mangga urang sasarangan para ibu sadayana naon mi emut nya mi eling dina diisrakeun miwah dimi'rajkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu agung urang tiasa riung mungpulung angin takdir tilahi urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mustari. Pamirsa Allah anu maha kawasa sehingga ngajantenkeun ka urang sadayana tiasa tepang rasa, tepang basa, tepang muka, tepang wajah, tepang rarai sareng para hadirin anu mulia.
daya sanes nu janten cukang lantaran ketepung tangtung pacang renda dedeh patalina asih diantawis urang sadayana wirahin yen urang sejak takdiman wagikeun siap ngupingkeun anak insya Allah siap akarak mulai nanging urang sadaacan pribados sadaacan ngalajengkeun kana naon rupiah anu bade dicarioskeun dina danget ieu pribados geus nangtoskeun waktos 40 menit dikawit 14 30 dugikeun ka 15 10 jadi kalewat di 15 10 baledogan ku ibu-ibu siap nggak baledogan ya siap 40 menit siap ngan sate acan dilajeng kana cumariosna pribados ulah dugikeun ka aya nu kelik dina hate leutik antawis perasaan resep jeung teresepna perkawis hal anu rame jeung heuteuna pan ayeuna mah lamun rek hadir rajaban amun arek hadir muludan ditanyakeun teh mubalikna leres mubalikna di mana eta we cenah setempat tapi lamun teh mubalikna di mana anu mubalik anu kamasyhur luar biasa hadirna bener-bener ngadangukeun ari mubalik kandang kieu mah lain mubalik kondang kadang didangu kadang leres da ieu mah mubalikna ge mubalik sanes mubalik di luar tapi mubalik nu biasa di luar nya ieu mah mubalikna oge mubalik kandang lain mubalik kondang nya ieu mah mubalikna oge anu sok biasa